aing mah ieu karek udang molor ampun. Wah, aduh sarangan deui mah eueuh batur. Tapi geulis kan. Saya Bu, yuk, saha maneh? yuk, Saha maneh? it, Oh, salam batur atawa nu nagih duit mah moal di buka malah sebelah aja. ka dieu atuh ka dieu. Naon atuh? Masih dekat sekali. Di mana atuh? Lihat maneh teh. Ieu nahaona setelan pasti. Ari eueuh tanya. Depan orang teh karek balik taraweh ari eueuh di mana? Taraweh. Emang puasa isukan? Ieu teh ieu. Kadeng pengumuman tadi. Pan cenah pada awan teh poe teu jadi cenah urang teh sare tadi teh. Heeh, nyata da itu mah bakat eta mah kana sare teh. Itu tadi si di masjid teh ya ibu-ibu loba. Gemuk pemuda, bapak-bapak mah loba tadi teh. Nah hari dilieukeun teh cuma eueuh. Teh ka mana? Naon? Aneh. Aing pangling ya. Aneh. Aing bare mah ningali ente teh cit tatoan. Pan eueuh ayeuna mah geus dicokelan ku. Tatoan. Emang bisa? Bisa ku nyerek urang. Bae mah emang rimil tato teh alhamdulillah ayeuna mah dicokelan. Awak begeng culun buka sisi anjir. Ayeuna mah geus eueuh. Alhamdulillah ningali Cik atuh jeuh dahareun-dahareun acan itu lah ayeuna. Cai-cai naon atuh? lah nah segala ngobrol. Teu disponsori eueuh teh. Bukan atuh disponsori. Lain ceu ka dieu teh urang teh rek barang tanya tuh tadi teh. Tadi mah lamun amprok di balik di masjid teh meureun rek katanya aja. Ceu apal teu baheula si acan jadi hansip teh ceu. Pikiran si imah. Eta tara katingali si Aing ngaran asli apal. Si Agi, si Agi emang kata jelema. Heeh. Heeh. Emang jadi syuting ke acting nah. Si Agi jadi hansip. Manyut bedi ngudak sia geuning ya eta nu pas jungkir teh nya sagala gagayaan jungkir jiga na film-film kuat film barat jungkirna balik ke tukang balik. tapi begung Da urang teh baheula teh meureun nya titah ku satadagara naon eta teh titah acting teh da urang teh gering baheula teh nya gering urang teh dikerok eta teh dikerok teh asli euy. Nah, atuh da sugan teh beres dikerok teh kita sare urang teh istirahat nah make kita gawe urang teh dibandingan disiksa urang kan. Tah urang teh pagi teu meni asa sono euy tah kabeneran. Dan tadi teh ya emang gawe nama cenah jiga di naon tempat motor gitu dealer lah dealer alhamdulillah gawe mah ngalalati ngan rakayaning we nya ayeuna mah awakna euy. Beuteng pang nama euy sagala di dahar geuning kitu mah. Heeh. Panggih. Geus asar teh Di mana euy Pang? di jalan deket kecamatan. Heeh. Manehna ka mana? Manehna karek balik gawe. Urang teh mana ka mana wae? Gawe euy aing gitu. Tapi cager kan cager. Urang teh ceuk inget wae euy. Ngaranna teh Ajib saha eta teh urang oge teh sempet nanyakeun da teh nya si eta teh pokona mah sebagai hansip gitu nya. Pernah ku ningali
calana merecat jadi hansip. Oh, Heeh. baju dikajerokeun. Lu pake kituan. Beuteung bureuyeng ya. Heeh. Atas sono ieu babaturan nu kareubeuh teh hayang amprok deui urang teh. Ame asa cara kita salah urang mah dateng Si eta arti si hansip Oh, lah, si matak di geruan acip oge. Si sareubeuh RT urang. teh eta teh acip acip. Eta Lah teh. urang mah meni kumaha sebeleun eta mah duaan teh si RT Heeh. jeung hansip meni 11 4 5 gitu. Oh, 11 Wae itu mah. Sok aya wae istilah. ingat si Rosi kan. Heeh. Terus hampura. Terus mana wae. Urang geroan we nya si Agi teh, heuh. Nah, aya. Aya Nah, urang teu panggih geuning dihareupeun. kan lu kacai. Tadi jeung aing Heeh. di dieu teh. Kita sekalian cerita kocak. Kita tuh urang aya sono. Ih, Cip. Yuk, si Kocit. Tapi tuh aya euy. Aya sana. Hah? Urus ya ka dieu. Heeh. Lain teh geura. Hit. Mana? Oh, naik. Ayo, kebok. Rata. Segala jeung randa aing ya. Ari baca di tanda dinan aja teh eueuh nih. Napa nih RT angan coba? Oh, Yo. Bener. Kada dia atuh kada dieu ah nah meni di dieu urang sorangan tadi baturan ngobrol. Yo, Cid. Tah geuning. Cid sia ka dieu. Masuk, atuh. Cid. di mana? Ih, sia masuk hari itu. Cid masuk ka dieu. Geus ka dieu. Ieu sia. Emang aya geus aya? Aya Iya, Cid, yo. sia nanaonan dieu. Iya, sayang ayam. Iya. Teu beuteung bucit. Lain. Tadi kurang di tangan. Apa neer ka lawang pato eueuh? Sama. Atau kemana Cid? Orang tuh tadi main. Nyerek urang tadi korek. Tuh tempat diu. Geus bae Masuk masuk. di dieu. Ece we ece atuh. Ece mau mawa naon we Di sudah. dieu. Ah. Ece dieu sok aya nu hirup urang mah. Saya awewe masuk ngelehan di handap we. Lain aing nanti tuh nah ini Ngebahas urang itu bubujangan. Nu payun nu henteu nu kieu mah Pak Acip. Maksudnya orang maksakeun we gitu pada bubujangan. Nah daek. Keun bae lah sugan gitu. aing ge bari jeung kieu ya Cid. Ai kitu-kitu teh mah teu sudi. Teu sudi urang Urang kabayang turunanna euy. amit teh. Ece turunan Anggora, ieu Persia sok kumaha coba. Padahal ulah ngabahas turunan yang dijina tina naon gitu. Lain kita acara Gebeset naon aing. gitu. Neang urang tadi itu. Ngajak kan urang teh inget wae we. Heuh urang teh poho ngaran teh. Harita nyari ngaran asli mah nyaho urang teh. Pasti maneh mah anu sebagai peran hansip eta nyaho ngaran sorangan. Teu dibereng. Sutradara Sutradara urang tewak. Dibereng narang. Pokokna mah sutradara urang tewak, urang Borogon ku aing alungkeun. Si Dean kayaknya si Dean si Sewon teh pada Ujug-ujug Hansip we ngaran teh gitu. Geus Hansip. Ku identitas nu jelas berarti nya. Eueuh. si RT di mana ayeuna sugan Heeh, apa? eta si RT kan. RT mah pan lockdown di Bali Di mana di kota. Gawe tapi Gawe besok ieu teh urang mah prak-prakan ke pasar we si eta teh euy. jadi RT ning tepugu. Aya nu geus tepugu si RT teh. Jadi ya jadi Harita ge dipecat da nya. pecah. Teu kapake kan kepari. Wah, iya. Lah jadi lain hansip nu teu kapake ku RT berarti. Lain. Jadi hansip RT teu kapake ku hansip. Hansip. Didetak gitu eta peraturan. Ieu cai-cai. Oh. Nyambut teu. Ayo sih geus di mana ieu? Bisa baelah ayeuna ulah geus kitu. Tigana. Tadi teh Hijrah kumaha hijrah? Hijrahnya. Aya hikmah. Aya Harita sok ngajualan jelema. Baheula hirup di kota urang teh geuning rarasaan teh hirup anu dijalankeun ku urang baheula teh bener we rarasaan teh. Urang teh geuning loba kurangna mata urang balik deui ka lembur tapi aya di lembur
dina rimbil tato ge urang maksakeun di cokelan begitu da di lasar mah geuning nyeri. Urang teh Yo bari iseng bari lamun kan sia geus dilatih pangingin cuma cicing lah susu mah badagan. cuman goblok eta Data teguhnya nya alhamdulillah nya ieu mah balik deui ka nu tadi meureun urang baheula di heuh da urang teh ngarasa teuing pisan balik deui ka leubeun alhamdulillah loba pangeujeut nya ieu mah di dieu mulai meskipun rada belang betong keneh nya kana ibadah tapi nya insyaallah lah urang hayang menuju jalan anu lebih baik yang lurus gitu. Gitu bener cek ustad. Tentu cek tetangga. tentu eta bener nya alhamdulillah meureun sakieu bukana ari ayeuna mah saung saung tah eta rek kitu wae nya ayeuna mah loba silih hampura meureun nya khususna jeung dulur sorangan jeung tatangga meureun nya tatangga khususna jeung beuceul jeung keluarga Panembong kurang nya anu ayeuna meskipun keluarga Panembong mah berarti loba eta kayaknya karek aya sabaraha urang nya hiji mangsa mah ke urang ngedung meureun nya ceuk eta urang teh maksudna hayang urang teh hayang teh nya hayang si aing si samping teh lah Awewe Bang. lain nu nongtonna bisi aya budak heeh kudu ningalikeun naon nya lemah gumulaina kudu bener ceuk teh Mengalamun nyeseuh ieu di walungan ieu lah. tah eta pamaru aurat eta teh aurat kuat Buru-buru we kacai gitu. kuat urang masuk yang mangting gitu teh pokona insyaallah udah sabun pakainya Pakai itu. si abah Apa? Tepan anyar kawian. ini urang teh nya beuceulnya mana si abah mah kawin teh menang tunggul monas tunggul ganas orang Subang udah ya geuning jodona Padahal ada cim geus cah alhamdulillah nyata keur ngeureus. urang teh entong entong cek urangnya gitu udah mau antara Angkora jeung Persia mah pasti beda Kan paling dibuka matahari. matahari enggak ngan lamun emang maksakeun meureun Pacip jeung Ceunai mah meureun kudu maksakeun pasar Ya pasar bisa rada geulis dikeresekan sudah. keresekan Poekan atau lampu gitu. nu payaning da budakna bakal poek sarua hasilna kayak gitu itu kurang mah ulah yang ngadri pasal sok poyokan aing Tapi bieu ge katukan. sok inget si ieu si naon si Kemet si Kicong si Isan kan genit eta eta Apa ya tah? kan keur ngadeuketan si Ici bahasa nu bieu teh keun bae keur urang heeh pas ngadeuketan si Ici teh bari kegepot paretanya si Kemet teh tapi resep kunci ka si eta kunci teu deket nepikeun ka kawin teu henteu nya eta teuing urang kabarna kumaha eta di mana sih eta teh Daekeun meureun. si Sabah teh sugah teh tersepkeun ka si Ici teh ye nya caritana teh kieu si Ici Iya teh makana gibah apal wae. ngagibah kecil urusan balik ceuna ya tamanya eta mah da favorit gibah mah jadi oke ieu mah biang kan di lembur oge jadi si eta teh nya si Ici teh ngebotan sering ngebotan pare teh nu lucu nama macan naon puisi gitu geuning si Kemet teh nya bari puisi wah pokona mah ngagoda si Ici Ini kapannya? kari-kari dicarikan ke si Sabah dicarikan ke si Sabah teh kieu mana kenaon Kemet sieun da ngarit encan domba can di Paraban si Abah da kabur tapi nya hari tadi Kabur. kulit teh ada ka si Abah si Kemet mah kulit ngarit teh teruskeun dombana kari-kari pas kabur si Abahna nu ngaharieun si Ici Nah, abah beuki nya. ujungna teh Abah udah ada tanya si Kemet teh pas ujung-ujungna cicing geus ieu mah ke urang we eta geus tuh tong dicontoh lah gitu mah nya Hati-hati begog gitu. eta mah heueuh lain dicontoheun lah gitu mah nya kudu dijauhkan teu mah aya masalah aya saya jadi halus ya Biasa desa nya. kurang rubah ya lah hari kapuluh kuno kurang macet hari aja soalnya orang teh gitu Dari Guardian bareng. ulah Tapi aya tempat Guardian di mana? kalarsan Jadi ada
can puasa lagi. mudah-mudahan aya puasa ieu biasa naonnya bisa leuwih ningkatkeun keimanan urang. Amin. Nah, ulah lebih ke lah tahun ka tahun tukang mah gitu Gitu wae nya. puasa teh meureun kitu wae. Mata kurang teu maju-maju teh kitu Meureun. meureun. Geuning bulan anu leuwih naon hiji teh kan bulan Ramadan, Ramadan. Tak kurang Ramadan. Ramadan. Cek Jakarta. Oh, Ramadan di Lembang. iya itu mah harus bahasa Indonesia Iya. meureun. Nggak bisa saya Nggak mah. bisa. Iya. Ramadan aja lah. Maksud makana ulah disia-siakeun. Kita Cepak panggil ustad deui. eta ge cepak ustad anu sering mapagan. Urang teh teu nyangkanya kasih coach teh jelema mah boga sifat ubah geuning bareto mah ngajualan jelema tatoan ayeuna mah ceramah ka aing-aing teh. Tapi urang mah diceramahkeun. Baheula mah boga sarung oge jeung turun. Dompet boboh. Aya mah dipake bener. Iya, puguhan di beberapa pabrik. Datang salayang soloyong teh ngalebok tah naon gua buru Dikotok gaduh. eta mah dikotok. Buru Urang dikotok. Lain anu boga imah ieu nya diupiahana teh. Kan bae da. Awe mah biasa dihandap. Mending kene kada pun Geus kan bae awe mah biasa dihandap. ngaganjal di kitu mah. Benar atuh tah. Nah, Gitu. Jika geuning Jika mau aurat jika mau ngagok si Ewon ke mana wae. Si Ewon meureun nya sutradara. sutradara eta maksudna urang teh loba loba dicaritaeun. Heeh. Dicaritaeun diobroleun lah ya. Dan niatna urang tujuan meureun urang teh balat-balat urang meureun nya. Salah sahijina meureun anu panembong nu ditaikeun teh meureun karya manehna manehna pakuh urang apresiasi. Selama ieu manehna berpikir ternyata nyieun naskah nyieun sagala terjadi panembong urang-urang teu nyetak unai ocit Aing teh meni di kieu-kieu geus si eta mah. sebenarnya baheula ge meureun sempet amek meureun Ambek urang asli. ari ayeuna mah atau pasti ayeuna mah adalah peluang duit dan masalahna ieu belum Kudu diteh. Tuntutan. Tugan kete meureun si Ewon teh bisa ngariung jeung ngobrol deui teh. Lain nyaritakeun panembong anu bareto anu basa produksina teh 2008 tayang teh 2010 eta teh. Teuing di TV naon da poho deui nya teh. Cuma teu dibayar nah aing uing mah dibayar ku beas baheula Pokona mah jadi contoh. uing mah dibere beas aslina ge nuhun Kang Ewan lain ge si Una yang teh ngibah. Gitu we. lain mikir masukan teh cager we kalakuan pas gitu Udah Anger nya. heeh ceuk ulah awak bokap naon coba tur mah ayeuna si Una ayeuna bohai. Bohai. Ye. Tong sensor tit eta udah aya titannya Iya. udah aya titan Amburanya si ieu mah rada cuningin. Kade awewe kade si Ade. Nya ngaranna Agi ye sok hansip. asalina mah bager eta mah berkat Pada nyangon busa. Waduh. baheula mah jarona ranginang Tapi urang teh asa kumaha nya bari jeung wadul ge ketika mana arek kieu teh asa kumaha gitu. Kita meureun melindungi wanita ente keluar. Ye keluar cenah. kejiwaan berarti Jangan. Keluar mah ulah gigian keluar mah. tapi urang ngadoa sing perpan ari kajiwaan ari kajiwaan Kita amit Teu naon bener. urang bersyukur totalitas ya teh. Jadi urang oge teh setengah-setengah rek kawinna. Tahu meskipun urang ge ayeuna masih alajar keneh nya masih interaksi nagu masih nya enggak ingat doa ka ceunai mah urang aya cenah wah berarti dina berakting Geus katingali. mudah-mudahan meureun ayeuna ece dina channelnya ayeuna meureun ece teh nya Alhamdulillah. mudah-mudahan meureun channel ayeuna teh bisa ngangkat derajat Una. ece Jeung balan-balan panembong khususna keluarga panembong heeh. Amin, bisa amin, ngangkat amin. barudak meureun nya eta nya Model kamari ieu kan aya nu nanya. Meureun teu nyaho teh ya, jelema teh nanya ka Una teh nanya kieu. Urang mah hayang nyahona unaina nu ayeuna.
Ayeuna da urang mah teu nyaho film Unai nu bare itu cicing tong makan komentar tong upload dina channel YouTube Ceu Unai teh oh jadi saeutik video karena nu baheula teh diproses ayeuna mah uh, di alhamdulillah karek meureun nya durasi dengan seadanya meureun daeun riweuh komo urang mah teu jeung Kang urang mereka si komit pagi urang teh Si komit. pagi urang teh kieu nya kamari teh kan urang teh teu nyaho teh ngaranna si kemet teh si kicong si pisan nya ai pas kamari panggil kan dina channel urang teh ujug-ujug komen si komit teh lain kemet komit sal cenah kitu oh komen si eta mah tapi rumah Bisa, ai maca mah bisa ngadenge rada baliwang teh. tapi Macam- berarti eta teh jeung maksudna manehna ngarumasakeun aya di nya, bagian kamari tadi oge. berarti mata ya Tah. urang lain Ku- ngaranna lain eta urang teh yeuh nya dipanggilan alhamdulillah manehna teh geus rabi ngan pada urang teu ngarti kumaha eta ngobrolna masih ijabna gitu kan toy ah eta mah via SMS biasa mah WA ku zaman alhamdulillah namanya budak masih deui apa? ayeuna teh heuh boga boga hiji tapi normal headset lalajo nya bapakna eta mah budak nama meureun Wah, baliwang tong lah. udah namain kalau Atur kaset sakareapan di kebon. gawe di kantor mah Kapan di maya. ngalak-kalapa Oh, nya ngalak-kalak. kuli keneh ngalak-kalapa tapi bisa Kulit, kene teu ngagebrik tanggal 8 di kemurulu Di pohon di babacaan. oke buat malam sekarang kami dari keluarga Kurang saya sebagai Ceu Unai dan Firmansyah Iya. Faisal Kalim Lagi hansip denger masa orang tanya pokoknya mah Jadi katanya, ya buat next mudah-mudahan yang lainnya bisa juga kolaborasi di channel Ceu Unai channel YouTube-nya. Dan semakin hari ya kita mungkin buat malam ini cukup sekian dari channel Ceu Unai. cara ngobrolnya Ya, ngobrol cara jeung patepang jeung sobat tebel nya jeung pokoknya Geus kudu kabeh nyieun deui. kudu aya obrolan Ah, di dinya. nah, Obrolan. ya biasa nama aya kata-kata ya ketika jam isukan hari puasa Kalau rasana Ustad Ustad teh urang ari ayeuna mah dibuka tah mangga eta mah nyangakeun bade ka Cunai lah, Cunai sebagai yang Iya. penting nama gitu nuhun gitu kieu nya ulama MC amin. ceu kudu di itu merangkap MC ongko janten abdi sama keluarga bisa tahu dia 2020 lah Nuhun. Hijriah. udah diapunten pokoknya nama hatur nuhun cekap sakieu punten jeung Jangan lupa. like comment Dan santet. ieu carana ieu Hah? like comment Dan santet. udah tuh ya guys